Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Lamun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi, ayeuna bagian anu ka-22 dina jujutan carita Jawara di Kuburan karangan Kriksa. Anu mudah-mudahan ieu acara tiasa ngajantenkeun hiburan bikin urang sadayana para baraya. Tantos para baraya kiwari aya nuju ngabandungan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah nyerengan ka urang sadayana. Ayeuna urang Bandungan bagian anu ka-22 na dina jujutan carita Jawara di Kuburan. Sakumaha naskah ieu carita anu kantos disungsi hanca poe kamari bagian anu ka-21. Padaran Mang Dedi kebegatuan jigna mangsa mendarkeun kaayaan alam berang di Kampung Kalapanunggal khususna di wewengkon Padepokan Kersana Mama Sutara. Harita teh kasemahan ku hiji tangtungan istri nyatana Ratmini sadere kembarna nyerat mana. Kumaha tuh para pamirsa lajengan deui carita nya langkung bos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang dina unggah ning ieu carita. Mangsa alam harita teh beki berang bae. Breh di hiji jalan satapak anu lungkai lingker lir oray anu mentas. Aya hijat tangtungan lalaki alah Gusti kesa kagok ngipropna ya. Breh katingali aya nu keur lempang dina jalan satapak. Muru kahiji tempatnya tanah khususna ka Padepokan Mama Sutara. Horeng si mana horeng eta teh nyirat mini teh geus tepi kalembur Kalapanunggal. Kitu ge sanggeusna tatanya heula ka wajam nu kaparengan papanggih di jalan di pasampangan. Malah harita teh nyirat mini geus aya di pakarangan imah Mama Sutara. Gancang atuh harita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek nyirat mini harita uluk salam. Di jero pok aya nu ngajawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha di luar? Jawabna si Radia harita curinghak. Lantaran kakar harita aya di sora awewe kadinya. Tisaprak nyirat manah tilar dunya. Ari Ratmini pok deui atuh harita. Sim kuring anu nuju ngalana pada tumaros ka salira. Saderek teh istri teremi pamegat. Cek si Radia ti jero pakarangan tengah. Tapi pantomah can dibuka. Tentu nyirat mini teh rada kagetin. Lantaran areknya mah tebet ku harese pisan. Tapi untung kaburu sadar kana papatah ti aki sidik. Yen lamun di lemur batur mah kudu daek narima kana adat didinya. Atuh pok nyirat mini harita ngajawab deui. Sim kuring teh istri atuh panto teu buka. Sim kuring mah teh aya maksad awon. Mangake antosan sakedap.
Cek Hiradia brekolotra kadengni ngalaan tulak bray pantu dibukakin setengahna. Lo Hiradia ngelo red kanyirat wini. Hah? Awak Hiradia ngadadak ngageter. Sungut selawak panon molotot. Ari tuur meni nyorojod. Ari sabab jalma nu aya di hareupeunana teh sarupa. Namleg jeung nyirat manah almarhumah. Ngan beda teh papakeanana wungkul. Terilah keleuweuh Hiradia harita ngagorowok tarik pisan. Tolong aya dewa. Cek Hiradia bari jeung drug atuh harita. Pantau ditengar geblug ditutupkeun deui. Drug Hiradia teh lumpat mangpret ka tukang nyampurkeun batur-baturna. Atuh puguh nyirat mini teh meuni ngahuleng. Heran pacampur jeung reuwas. Terilah pok atuh nyirat mini ngagireun teh salaunan kana dirina sorangan. Napa disangka ririwa aing teh? Sugan kasebelan jelema teh. Hati-hati sia burung. Diwaras ya ku aing mah. Kacida teuing lamun nyangka yuri ka aing teh. Cek nyirat mini bari jeung ngeupeulkeun beurepna. Malah huntuna ge kakarot. Kalawan teu loba mikir hiu. Gebro eta panto ditonyok. Tapi hanya ka panto teh kacida pisan kuatna. Ditonyok sakali teh terengrot da puguh panto hiji paguron silat. Dijeuna oge tina kai jati anu nahun. Sangkan kuat jeung awet. Atuh pudigdig nyirat mini nafsu. Kurang ajar. Bila karar panto dirasakeun. Subet eta panto. Didagoran ku peurupna malah make jeung ditajong sagarupa. Atuh meuli dordar harita teh. Lila kulila bray eta panto engab geblus nyirat mini asup ka jero. Gede gue init muruka hiji wawangunan paranti tempat latihan. Barang serong kadinya kasampak Hiradia keur pada ngarajengan ku batur-baturna. Malapok si Incang mimiti kadenge ngomong meuni denger we. Hei Radia. Nangari si lain eling tawang tos ya. Hei yo Radia hudang buka tos ya. Nanaon kalakah ngaributkeun batur. Apaan kerja gak si lain kalian? Cek si Encang berjeng ngaguyah-guyah Hiradia. Penuh harita memang kerenang kuban berjeng nutupan bengit na udam palingan. Baturna anu sedian ngariung berjeng colohok. Telilapok si Radia ngajawab berjeng mempenan bengit. Daek maduh kaeling dewek masya. Tempoku maneka harap sya. Aya ririwa nyirat manah delo. Meni bungkurekan teh sudi ablik-ablikan aing ngapanggih nu kitu teu hayang papanggih deui amit-amit. Si Radia berjeng terus murungkul jiga pesing. Atuh si Encang jeung batu nangan ukur selih reret. Pok si Encang harita. Sing benar sia disadate sia kehen. Sia teh eling tawang tos ya. Babal teh. Kutarangana ari sia aing mah eling sia teh. Encang sia teu kapaksa mah tara ngabohong aing mah. Bisi teu percaya mah jong sia deuleu ku maneh. Dihareup aya ririwana nyirat manah. Mending ngaringkinik anyir aing. Cek si Radia bari ngabrik-dikeun awakna. Atuh si Encang gebeuki kageteun bae. Malah meuni gogodeg sagarupa pok harita. Wah, teu percaya dewek kamu nyair liwat di barang. Goblok sia mah bohong sia Radia. Balik oge hoream ngajaga panto we maneh mah. Daek burung daek belang bitis sia aing. Cek dewek oge jung deuleu ku sia. Aing lamun dewek bohong dewek daek dihakan diriwa. Entong ketang sieun sia boro-boro dihakan diriwa sia. Kakara nempona sia geus kabur. Nu matak beuki ka ciri we sia badagul teh sia. Bohong ngarahu geus sia beda bubar ulah digugu teh si wabalak teh. Cek si Encang berjung nangtung atuh buriak saarea bubar terus tinggal leos tapi barang ret ke pelebah lawang buretok saarea lompatan sabab geus nyampak nyerat mini anu keur ngajega berjeng nulak cangkeng. Aduh. Harita keayaan jadi gandeng tebugu urus kabeh-kabeh tingkeleuweuh dereg-deg jedak anu nenggar tihang. Aduh, jebrud kurahe tapi telila oge korejat deui hudang. Dereg-deg lumpat sataker tanaga.
Ari nyirat mini harita teu bening ngarahuh nyaksian kayaan kitu. Terus ngusap banget beri ngomong sorangan. Masya Allah, tetela aing teu disangka di diwa. Aki, cik abdi teh tulungan ngambet diserang ka jurig. Tetela kasabalan mangkelu kurang dia mah diberik saku aing kapalang. Cek nyirat mini barijeng terus luak liuk barang breh nempo si Radia anu keur ngoronang barijeng lagi bring. Atuh gancang ku nyirat mini disampeurkeun. Barang geus tepi hauk nyirat mini harita. Hei bangsat, nanaonan sia teh ha? Hayang jadi eme? Yeuh asaan pereup aing. Cek nyirat mini bari hiuk. Bro, atuh harita tonggong si Radia ditonyok mending ngabeletu. Goak si Radia teu ngagoak nyebut ampun-ampunan. Cek pangrasa mah disiksa ku diriwa. Ampun diriwa. Ya tolong aing meniri diwa meni potong alah. Si Radia harita papelengkingan. Panon jer beureum sirah dangah berijeng cungar cengir jika domang asin. Padahal nahan kanyeri, ari nyirat mini barang ngadeng si Radia nyebut diriwa deui. Pedigdig nafsu bija deui. Seok suku dipake narajang. Yuk. Cibrot tatepokan si Radia ditajong. Atuh jerit si Radia ditabalah wah-wuleuh kekeh asa disiksa ku diriwa. Setan sia kunaon sia teh? Ya sali deui sia. Cek nyirat mini kelambeukeun nafsu sabab disebut diriwa. Lantaran si Radia tetep we nyebut juri ka manehna. Yo. Alah ampun alah. Tetepokan si Radia ditajong di kurentel. Si Radia harita ngagorentel barijeng uringis. Rek ngagerudeun teu bisa dikro asa mangpetan. Dada kerasa sasak malah kanyeri teh asa nyedak kana angen. Tungtun mah gorepak si Radia ngagoler kapaehan. Puas ya. Jempe ayeuna mah nyebut diri riwa ka aing. Kamarana batu maneh? Heh? Diacak-acak saku aing kapalang. Cek nyirat mini barijeng koloyong katukan. Barang serong tetela aya batur si Radia anu keur narongeng di pojok. Sakujur awak rata-rata ngagibrig ngadeg-deg. Ari anu pangtukang kebenaran si Abdul di atuh pudig-dig nyirat mini teu nafsu. Kalawan teu tetapa sini karawak pondok si Abdul dicekal. Terus ditarikan lega goak si Abdul ngagero bangun kaget. Ayah tolong Radia. Ayah aing diakan diri tobat tolong. Cek si Abdul beri roesan. Sukuna kekejat hayang lumpat tapi edas. Tetela tenaga nyirat mini lain lumayan kuatna. Deta we awak si Abdul jurung kunung dijugjungkeun bangun hampang. Koleweng burawar awak si Abdul dibalangkeun kanu lega. Gebut hak cakuk hitut si Abdul dibebet. Terus kegerungan barijeng melangking nahan kanyeri. Pek sia rasakeun sia kunyuk. Cik sanu hiji deui kurang babu ku aing. Cek nyirat mini barijeng ngajungjungkeun pereupna. Maksudna mah nyirat mini teh arek meupuh tonggong anu keur nonggeng. Kebenaran eta teh si Aming. Malah omongan nyirat mini oge kadengieun ku si Aming. Atuh pok si Aming harita. Aduh, ampun juragan riu diwa. Abdi mah ulah dipahala. Dah teu gaduh dosa hapunten we. Abdi teh tiasa nyadiakeun menyan. Cek si Aming barijeng merungkut. Tapi edas ku nyirat mini teu dipalire. Hiu. Waduh, ampun juragan, ampun alah ieu tonggong asa potong alah. Sok sia. Sok cengkat sia. Setan, lamun teu nurut ditatogeun si hulu sia. Hayo, hudang deui sia kunyuk.
Cek Nyirat Mini beri jeung nyokot kai sabangsaning halu. Eta teh paranti latihan si Radia. Barang ngadeng nih omongan Nyirat Mini kitu Pok Aming maksakeun ngomong. Mangga juragan Riwa. Atau cuma dari Riwa konyok. Aing mah Riwa sia. Cek Nyirat Mini beri jeung noker bujur si Aming. Nya saha tuh juragan deh. Ada piraku ari Neng Malati mah parantos pupus. Cek si Aming beri maksakeun ngareret ka Nyirat Mini. Pok Nyirat Mini harita. Aing mah lain Malati bodas deuleu. Jeung nadai aing mah ye lain Riwa. Hudang sia. Sangran sia. Sungguh abi mah pun Aming nu ampun juragan ulah disiksa abi makan nu ampun. Jim Aming harita beli cedok nyemah malah rek nyuung kadampa suku Nyirat Mini. Tapi ganjang ku Nyirat Mini harita mundur bari Pok ngomong deui. Hek saku aing dah hampura. Asa si Allah nyebut Riwa ka aing. Hudang si Aming. Aing ngerek danya ka maneh. Mangga. Cek si Amin bari jeung cengkat nyebut mangga. Terus nangtung lalaunan kitu ge tapi teu wanian padu teuteup jeung Nyirat Mini. Di mana bawaturan sia kawe? Ya rumput juragan margi cieun ku Riwa. Jawab si Amin bari ngagibring panun ngareret sagedeung ka Nyirat Mini. Di mana aya Riwa? Duh Kak, nanging cek si Radia mah apan juragan Riwa teh. Naon? Rasakeun sia. Cek Nyirat Mini berjeng hiu kalayang dampaleun nyambar kana pipi si Aming. Hiu. Allah, ampun juragan. Allah, api mata nyangka Riwa ka juragan. Tapi si Radia nu nyangka Riwa banget dulu. Cek si Aming ngomong sebelum bentor beremusapan pebina. Barang kerkiu terus Jawa si Incang nyamperkeun. Malapok harita teh ngomong keras pisan. Manusia bangkar walah. Nanaon nyiksaan bakturan aing sia. Hayang ditampilin sia ku aing. Bikang ngajago sia yo. Rasakeun bangsat. Cek si Incang berhiuk nalajang ku pereupna. Anu diarah teh careham Nyirat Mini. Tapi Nyirat Mini lain awawe pesmer. Menang panarajang kitu teh gugup pereup si Encang anu ngahyuk bang baraan teh mendingan sakilat dirawel ku leungeun katuhu. Hiuk karawak seret ditarik ka handap sakaligus. Atut soloyong si Encang awakna teh harita. Rada nyoloyong barenjeun kitu tuur Nyirat Mini ngajauh kana dada si Encang. Hiuk orolo si Encang teu utah. Hiuk Allah. Gebrok pundukna ditimpah deui soronton gebruk si Encang namru lang sirah si Encang kerasa lieur tetenjoan ngadadak jadi karoneng panenggeuh Nyirat Mini kacida pisan matihna da sasar ditampiling mamarasna pisan. Sok udang sia kunyuk. Gagabah sia wani-wani ngahampas kain disangkana aing teh keuyeub leuleus. Cek Nyirat Mini berjeng molotot kasih Encang anu keur namru. Barang ngadeng omongan Nyirat Mini kitu si Aming jadi penasaran. Komo ada nempo baturna rubuh mah. Kalawan tetap pasir ide hiu kalayang pereupna meni nyurubuk ngaladada Nyirat Mini. Tapi gila kepos pangrajang si Aming nonyok angin. Lantaran Nyirat Mini rikat ngajuwarkeun dadana. Barang jeung kitu sukuna maju salengkah bari nyodokkeun pereup katuhuna kena gado si Aming. Sururut geduk gado si Aming harita. Aduh, tobat. Cek si Aming berjeng kokoroyongan. Terus ohek-ohekan gejlok dua huntuk mauragan. Nyirat Mini mah pok harita. Sok si hardang dikunyuk. Kurang ajar sia. Sok berarti awak aing piraku lalaki juga keuyeub apuk. Cek Nyirat Mini bari jeung jalang-jaleng nulak cangkeng. Manehna nangtang ka baturna si Radia. Malah tiela oge atuh ti unggal madhab tingkara jeleng baturna si Radia. Gitu deui atuh si Encang hari geus jag-jag deui. Ari sabab kajadian waktu Nyirat Mini nyiksa si Encang jeung Aming. Kabe oge pada ngaringakeun. Nu matak harita keneh haluncatan ngepung wakul buaya mangap Nyirat Mini
Kalawan anu lemor kabeh marawa pakarang. Napa kitu Cikikik atuh Nyirat Mini seuri bangun anu moal. Halus pisan sok. Geura tarawak awak aing. Tapi ulah ngerasa kadung lamun di antara maraneh bejad hulu. Sok, geura maju. Cek Nyirat Mini berjeng panon muralang kasangkur anu ngepung kana dirina. Atuh puguh sareara dari was. Lantaran ngadenge ancaman ti Nyirat Mini. Sarta katanginasan Nyirat Mini geus pada nyaksian tadi. Tapi sanggeus sadalila mah pok si Encang mere komando. Batur-batur, montong ditanggap omongan anak. Ulah sieun pila kadar bikang sahulu. Hayo kapung wakul boya bangap. Hayo haraponan ku sarea maju. Cek si Encang bari jeung juleung luncat pangeurana ke durate bari jeung ngahumbatkeun pedogreknya becangkeng Nyirat Mini. Maju. Cek si Encang bari jeung juleung luncat pangeurana ke durate bari jeung ngahumbatkeun pedogreknya becangkeng Nyirat Mini. Tapi samame batuna mata lawan dina gerakan nu tidak gancangna. Nyirat Mini mapang serangan si Encang kudu aleungeun, yuk kerawak. Leungeun si Encang anu nyekel bedog ditewak kudu aleungeun. Serod suku Nyirat Mini maju dua lengkah. Geduk bincurang si Encang didubak sekaligus. Bari jeung leungeun dipandingkeun ka gigir. Kalayang teh atuh harita awak si Encang ngalayang dipantingkeun ka gigir. Koleang kuprak bedog ngaceleng jauh pisan. Si Encang atuh harita nyakelan sirah karasana sabeulah. Sadengkeun batur-baturna anu tadi taki-taki teh jadi ngarengkok deui. Malahan mah inu terus mundur sagala rupa. Lantaran ngerasa gimir nempok katanyasan Nyirat Mini. Padahal si Encang teh di dinya mah kaitung pangluhurna pangartina teh. Tapi ku harita mendingan saya geprakan di serubuh tingkah jurung ku nafsu atawa memang Nyirat Mini leuwih unggul. Sok marajo. Kunaon laka celohok. Lain rek ngepung ka kuring. Sok maju barangan. Teu kudu saurang-saurang kabeh lah sok. Maju. Hayo, maju. Cek Nyirat Mini. Bari jeung ulah cangking gagah pisan di ibarat Sri Kandi lamun dina pawayangan mah. Ari si Encang harita tengunian hudang ngalaunan. Gontoyong ka sisi sang geus jauh ti Nyirat Mini pok harita si Encang. Hei, batur-batur kalaka dilalajoanan sia. Hayo tewak sok maraju barengan lek kalaka dideulekeun. Petakeun teh bedog teh sia kantune kekeuweuk. Cek si Encang berjeng tutunjuk berjeng awak saripuh. Sadengkeun manehna makalakah mundur beri musapan sirahna. Atuh babaturana oge tibatan maju makalakah mundur cakakak. Nyirat Mini nyeungsirikeun deui. Nah kalakah malunur teh hayo atuh geura maju. Sok, buru. Cek Nyirat Mini nawalan gelut barjeng panon muralang ka si Encang jeung batur-baturna. Tapi tetela tetep eueuh nu maju saurang ge. Ngan untung keur kitu teh kurunyung aya nu datang atuh sarea mene curinghat. Barang breh tetela Mama Sutara. Malah Nyirat Mini oge meni colohok ka Mama Sutara mah. Telila regsut Mama Sutara eureun naret ka si Encang pok harita. Kang, nanaonan si teh ha? Ngadon riributan tepupuguh. Jangan deui ari siradia kunaon ngajolor jiga nu molor. Cek Mama Sutara bari panon muralang ka si Encang jiga anu ambek. Sadengkeun Nyirat Mini mah atuh harita can malire atuh pok si Encang ngajawab bari jeung nada ngalapar. Samohon hapunten Mama. Abi teh nuju ngepung ririwa. Mali mah pun radia oge disiksa. Kusaha ku ririwa? Hah? Di mana aya ririwa euy? Cek Mama Sutara bari molotot semu kaget. Ari Nyirat Mini meningah gidir nafsuna lantaran geus pok-dipok deui nyebut ririwa ka manehna. Sameme si Encang ngajawab serog Nyirat Mini maju dua lengkah. Pok ngomong ka Mama Sutara. Juragan, isim abdi kapaksa beureung ngahukuman ka eta jelema. Margi isim abdi parantos disebut ririwa. Cek Nyirat Mini bari jeung nunjuk ka si Encang. Malah ngomongna kitu teh bari jeung ngayunkeun peureup arek nonjok dada si Encang. Tapi mendingan sakilat dirawel ku Mama Sutara. Ai, kawak.
atuh regrakan nyerat mini ngaraneg pok Mama Sutara ngomong bangun kaget lantaran didinya aya wanoja. Ke sabar heula neng. Ae naon margina hidup aya di dieu. Saha jenengan sedang naon margina bantrok jeung anak buah sim kuring. Saur Mama Sutar harita bari jeuneuteub ka nyerat mini. Sadengkeun hate leutikna mah ngerasa panas. Tapi parandene kitu campur jeung kaget ari sabab ku sareretan oge geus jelas tur sidik. Nyirat mini teh estuning sarimbag pisan jeung nyirat manah alias melati bodas. Barang menang pananya kitu ku Mama Sutara, pok atuh Rat Mini ngajawab kelawan tenang. Was abdi pun Rat Mini, kawit mah di Gunung Halu, maksa debai bilarian Juragan Sutara. Ari margina abdi aya di dieu. Kalayan bantrok serang anak buah salira, abdi teh kalintang ngaraos keheulna. Jalaran abdi sebut ririwa. Kitu tas sares nama juragan, hapunten bae bilih abdi ngaganggu ka salira. Cek nyirat mini bari jeung nitip ke Mama Sutara. Kon Mama Sutara ngahulang. Sakadapan mah molohok we. Malah si Incang jeung batur-batur na oge eueuh nu wani ngomong. Sanggeus sadalila pok Mama Sutara harita. Kaharti adukeun perkara kasalahan jeung perkara ngaganggu mah ulah waka diomongkeun. Ayeuna mah jawab di pananya ti kuring ari anjeun teh neangan kuring teh rek aya perlu naon. Abdi teh bade tumaros margi dituduhanku pun aki. Saurna teh kedah tumaros ka Juragan Sutara. Nu mawit-wit teh oge abdi teh ngahajawana pangan. Nanging abdi teh teu acan terang. Nah di mana ayeuna Juragan Sutara teh? Nah salira atanapi nya kuring pisan nu katalah Sutara mah ari aki anjeun saha jenenganana. Pun atik jenenganana aki sidik. Uluh aki sidik. Laras juragan pun aki teh sidik jenenganana. Syukur ari Neng Ratmini rek naroskeun naon ka kuring teh. Ari naroskeun pun dulur jenenganana Ratmana. Jawabna nyirat mini bijeng rada ngalaper lantaran disayang dirat tepung jeung anu jadi dulurna. Sarengkeun Mama Sutara ketut anak buahna muni sililere. Malah Mama Sutara mah narik napas panjang tilila pok harita. Jadi Neng teh Ratmini dulur kemar Ratmana gitu sanes. Laras pisan juragan. Di mana ayeuna pun Ratmana teh? Cek nyirat mini begitu sabar. Atuh pok Mama Sutara harita. Bagja temenan anaking. Ieu teh geuning anak ama hiap ka dieu anak king hampura ama kurang hormat. Saur Mama Sutara bari jeung nyampeurkeun ka nyirat mini. Hatena kasuat-suat diras inget ka almarhum nyirat manah. Atuh nempok kitu mah Ratmini oge meuning ngaranjug bakat ku bunga. Berak deku pok harita. Haturan ama mangga jisim abdi nyangakeun sembah kelayan hormat hapunten abdi parantos campelak ka salira. Cek nyirat mini bari jeung dumareuda nu asalna nyebut juragan teh ganti langsung jadi mama. Atuh ai Mama Sutara gancang nyekatkeun nyirat mini bari pok harita anjeunna. Ulah kitu anaking sok nangtung deui sing ajeg. Sagalak naon rupa kasalahan hidup dihampura pisan ku ama. Kumaha ai tuang aki damang. Hatur nuhun. Ama abdi parantos diangkeun ku salira. Sareng pun aki mah pangestu teh kirang sabios-bios. Dimanapun dulur teh ama. Cek nyirat mini berjeng nangtung deui. Terus atuh munjungan salam ka Mama Sutara. Ari si Incang jeung bangturna tingkele ceume cigan nu era terila pok Mama Sutara harita ulah nyebut itu jeung ieu cebut ama we nya. Anggap bapak hidup. Ari perkara dulur hidup mah ulah diomongkeun di dieu kewe urang dongeng di jero nya. Ngarasal se lantaran nalakonna panjang. Ayeuna mah sok gedah nepungkeun heula jeung murid-murid ama tuh anu ngariung teh kabeh ge murid ama eta teh.
Unyuk sumangga ama. Hatur nuhun pisan kana kasayanana. Jawab Ratmini berijeng terus malika si Encang jeung batur-baturna. Pok nyirat mini harita. Para sadek-sadera hampura kuring teh nya. Ngantaran geus ngungkak cambelaka ranjeun sakabeh. Tabongan atuh goreng sangka kasim kuring. Cek nyirat mini berijeng neuteup kanu keur ngarariung. Atuh pok si Encang ngajawab pangheulana malah berijeng maju salengkah. Sawangsuna neng. Malih masim kuring sebatur-batur anu kedah dihampura ku salira. Lantaran kacida pisan salahna kahiji geus kumawani nyang kaririwa ka neng. Atuh kaduana kasemah teh kalah nyang ngakalakeun anu sakedah nama dihormat. Sakali hapunten kuring sadayana teh neng. Cek si Encang beri ngareret deet ka baturna. Nu sejen mah sararicing we. Tanda satuju jeung panuju kana omongan si Encang bieu. Sami-sami saderek. Mang atuh ngenakeun. Abdi teh Ratmini. Cek Nyi Ratmini berijeng terus ngajak kasalaman ka sararea. Dipapai saurang-saurang. Atuh mereguk gap pada hayang patare malideun. Sambis kitu pok si Encang harita. Ato nuhun neng. Nanging kumaha ari si radianya. Margi manehna mah ngajolor keneh jiga nu paeh. Punten we pang ngajampekeun neng supados engah damang bilih kadalon-dalon. Cek si Encang berijeng nunjuk ka si radia. Nu memang harita ngagoler keneh. Atuh ret Nyi Ratmini teh ngareret ka si radia. Malah sarea oge pada ngareret. Kitu deui Mama Sutara. Pok atuh Nyi Ratmini harita. Teu abot. Mung kapaehan biasa bae sabios da alami sakedap deui oge moal burung hudang. Cek Nyi Ratmini jiga nu embung malire. Malah pok Mama Sutara ge harita. Teu naon lah. Pindahkeun we Cang. Pindahkeun sok parayang kayaknya kana dipan. Ulah diantep dirinya karunya. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si Encang. Mangga mama, kan orang pindahkeun he batur-batur. Sok parayang teh si radia teh oi. Cek si Encang bari nyampeurkeun ka radia. Anu harita keur ngagoler. Atuh teh kudu dua kali marentah. Batur-baturna si Encang gugap nyarekal awak si radia ragayang dipayang pada ngarereyang. Terus dipindahkeun kana hiji dipan. Geus kitu mah baralik deui we kana riungan. Delila pok Mama Sutara harita. Cang, Abdi. Abdul, Abdi. Min. Abdi mama. Siron, Abdi. Jeung sakabeh nu aya di dieu we. Ayeuna Mama teh rek mere katerangan ka ari lain sakabeh. Ieu Neng Ratmini teh lain ririwa lain ririwana Nyi Ratmana, tapi dulur kembarna nu dikukut ku Aki Sidik tempatna di tutugan Gunung Halu. Ari datangna ka dieu maksudna mah rek nepungan nu jadi dulurna. Nyatana Nyi Ratmana teh tah kulantaran kitu geus ayeuna mah ulah riributan pek geura latihan deui sarta paparabotan anu ngayang sok beresan. Si radia ubaran ari ama arek ngobrol heula jeung ieu Neng Ratmini. Dah sakitu we sok urus ku ari lain Cang. Cek Mama Sutara bari ngareret ka si Encang. Manjok sabangga mama. Tangtos ku abdi bade dilaksanakeun. Mangga geura angkat mama mah. Cek si Encang berijeng terus paparentah ka batur-baturna. Ari Mama Sutara pok ngomong ka Nyi Ratmini. Hayu Neng urang di jero yeuh kana barudak mah. Sina latihan deui. Antara area gawe ungapoe teh ngan karari itu tapi can aya nu bisa diandalkeun. Saur Mama Sutara beri ngareret ka Nyi Ratmana. Unyuk semangat tuh ama. Abdi manggiringan. Cek Nyi Ratmana bari manggut tandaning hormat. Nya sanggeus kitu mah leos Mama Sutara ninggalkeun tempat latihan. Terus dituturkeun ku Nyi Ratmini.
Sanggis Mama Sutara jeung nyirat mini jarau malah geus teu katempo deui. Atuh sincang jeung batur-baturna tingkat cowis we ngomongkeun nyirat mini. Akhirna pok si Aming harita, alah aing mah euy. Rugi hirup teh sia euy. Anu nyangka diriwana si Radia aya nu dicabok pipi dewek. Muni panas karasana, aduh. Jaba bobokong asa potong walikat asa sempam, aduh. Tampilinganana edun leuwih galak adabatan yang malati. Ceuk si Aming beri jengusapan pipina. Pok ditempas ku si Abdul. Wah, ulah hayang kapuji sia, Ming. Da dewek oge teu eleh ripuh sia. Komo dewek mah dialungkeun, satenyerina oge dibalangkeun atuh. Coba heg musuk kumane asaan, awak mun asa bayad jabat ceuli pararanas, sabab dicarekan lak-lak dasar. Jarempe, da dewek oge sarua ripuh. Nah, tibut aragul tadi ditampilin kudu gelis teh. Nah, hari yang keneh gitu, kan urang tambahan ku dewek. Sok ngajajar saurang-saurang dicabokan sia ku aing. Ceuk sincang bari melotot ka baturna. Atuh ceup si Abdul jeung si Amin jarempe. Tari lapok aya ngomong nalaunan di jero kamar. Aduh, ampun. Ya angen meniseur tulungan batur aduh lah. Ya awak nyeri to bagus deh. Ceuk si Radia teh jero kamar horeng geus eling deui. Atuh si Incang jeung baturna meuni curinghang. Pok si Aming harita. Jang, si Radia geus eling euy. Ayo urang sampurkeun bisi hayangeun nginum. Jing, tempo sia. Hoream da berkah polit teuing lah. Antap si Radia mah. Bongan geus ngaracun ka dewek. Dicarek nyebut diriwa kalaka dipolototan nyebut diriwa. Tipe polotot menikeun kan renge-renge bibirna kain. Apan manehna mah geus sumpah dek dihakan diriwa cenah mah tadi ge. Nu matakeun antap lah. Nyiarkeun teles ateu kana kagorengan. Ceuk si Incang beri ngareret ka si Aming. Pok si Aming ngomong deui meuri neuteup ka si Incang. Nya kajeun atuh inget ulah kitu mah tuh ah. Tapi da dewek mah karunya kasih Radia teh rek ditempo Ceuk si Aming beri jeung terus atuh ngaleos. Malah tungtuna mah pada nuturkeun. Lantaran sarea oge pada ngarasa penasaran. Hayang nempo kayaan si Radia. Kitu deui si Incang. Manehna oge akhirna mah nuturkeun. Terus ngarariung si Radia anu keur humarurung jiga nu gering ripuh. Tulungan aing Ming. Ya awak meuni nyareuyeun. Oyahna we si Radia. Dewek teh teu bisa nulungan euy. Lantaran pipi dewek oge nyeri keneh urut dicabok ku diriwa. Da bongan salah si lain. Aya diriwa teh lain di parancahan ieu kalakah der dicarekan. Padahal mah pangmacakeun istighfar atuh. Ceuk si Aming jiga nu nganah-anah. Pamirsa, ye cerita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing mandi di baris maju bagian anu ka-23 dina mangsa tur acara anu sarua. Atur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun kasadean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.